tanapi pigmen tahu biru tina tarum arei janten pewarna alami anu dihasilkan tina tarum arei. Upami ningal dina status WA simkuring tadi aya prosesna anu tos dilakonan ieu hasilna kengeng 700-an 700 graman hasil tina 10 kilo daun tarum anu dikeuman. Tapi ieu prosesna kunaon mung 700-an biasana kengeng 1 kilo tina 10 kilo margi dikeumana mung 36 jam. Jadi ieu eksperimen nu kadua eksperimen nu katilu janten tos aya 3 eksperimen, hiji dina skala kecil, kedua kabari dina skala besar. Alhamdulillah eta langsung hasil kirang langkung kenging 5 kilo 450 gram gitu nya 5 kilo kirang. Tah ieu mung 36 jam, anu kamari mah 72 jam, teu dinten 3 wengi, ieu mah mung 36 jam. Tah tadi aya sabaraha sanes kegagalan berenanya hal anu jadi pembelajaran kangge tim kumaha urang mengelola hiji eksperimen anu bahana alami artosna sanes ditangtukeun secara kimia murni nu serang gram-gramana jeung sajabarna ieu mah teu berarti kan selalu ada kreativitas tina eksperimen anu patrina sareng bahan-bahan nu ti alam teh sapertos naon sapertos bahana daun wungkul atanapi daun sareng areina kitu nya. Teras proses perendamanna nah dinten sawengi sadinten sawengi satengah 26 jam teh sadinten 2 wengi 48 jam 72 jam tuh dinten 3 wengi. Jadi eta bagian tina kreativitas kumaha urang ningali formula-formula anu diasumsikeun tos hasil biasa teu dilarapkeun dina kondisi-kondisi anu beda. Tah eta unikna upami eksperimen patrina sareng sumber alami gitu ya. Urang tingali tah ieu hasilna ya pasta pasti cair pisan tapi ieu ke tiasa dikentalkeun deui ngalih tiasa digaringkeun janten lempengan-lempengan anu seueur diproduksi tina bubuk-bubuk kering tina lempengan-lempengan datang ke ditutu dijantenkeun powder ya. Jadi gumantung pesenan bade pasta sapertos ke cair atanapi bade keringan lempengan atanapi powder ya. Jadi sadayana tina keajaiban alam ku Allah tatos disadiakeun ke urang nyaeta tina tangkal tarum arei tarum Sunda oge disebutnya anu geuningan dina sakeliling urang teh serpitan potensi-potensi alam anu biasa dikelola jadi sumber pendapatan keluarga, jadi sumber dina sandang, dina papan atanapi dina pangan ya. Enten urang kedah kreatif ngaropeana. Kitu wae, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.